tahun terbalik yang apa suasana lembur kemana lempangan heula. Lila gening si emak teh tinggalkeun udeng kuat kakarasa si mama euy. Karasa si mama au numpang nyangukeun, au numpang ngabelakeun, numpang nengankeun jodoh, tapi kaki wari udang tuh menang jodoh. Nah eta ka mana jodoh teh? Nah udang diciptakeun untuk sendiri gitu. Be kamarana barudak tekangan gitu ka urang istilu tahun tepangi pisahan nelpon apa nomorna deh. Halo Jan, sang saha? iya keling Jan, nyepo deui. Keling mana? Keling tukang kredit. Oh mana keling? Heeh. Bukan nomor HP orang ti saha? Di babeh maneh. Urang ngidapang, urang geus balik, meh teu kangen ka urang? Keur nagihan Jan. Be, nagihan keneh. Maneh mah hirup teu maju-maju. Ayo jadi tukang kredit. Saha si kete? Kadang kaneng, nya urang ka dieu teh merenung. Bener anu mah, teu nyangka Pak Haji Bani belena 50.000 anu mah. Alhamdulillah lumayan. Urang teh poho ngerakin si Mamang. Si Mamang teh bager ka abi teh. Telepon si Mamang Kela. Ayo rek diuk heula cangkeuh. Sok we buru ka dieu, ieu urang di lapang. Kumaha carana hayang menang jodoh? Mana mah ibu kalau namanya tapi mandi seminggu sekali. Sese banget guys. Si kehet kadang ngaledek ka aing. Guys saya buru ka dieu lah. Dari mana ngomong naon? Ka aing. Ieu naon jelema mah ambekan. Mana geus ngaledek ka urang. Sok gelut jeung urang. 3 tahun teu balik. Nah jadi loba nu gelo. Ka mana sia kehet? Udah sia ku aing. Halo? Halo? Naon ieu? Man, keur di mana man? Oh, keur di ieu mah ieu. Iya man, kebenaran Boy mah milik. Boy teh inget dek naktir Mang Tea. Dia boga duit di mana ieu? Pokoknya mah bae Mang. Aya pokoknya mah di sana mah. Nya. Ke Boy mana ka dinya nya nyampernya. Bener ya In? Siap In. Oke. Siap.
beneran rek meuli rokok jeung kopi. Nikmat di mana we. Si Boim loba duit di mana di mana tarangkun eta duit gaya gitu. Iya. Wim. Aduh. Naon teh? Kalem heula mana rek ka mana Im? Abi dekatan si Mamang teh. Si Mamang aya naon si Mamang? Nyapan bieu teh abi teh ngasuh mobil. Pak Haji Bani, abi teh dipasian 150.000. Abi teh pan terus kadu janji ka si Mamang teh, bade ngajajanan, bade ngeraktir. Si Boim keur loba duit ye. Bati ngumbah mobil. Pikir-pikir gede oge Haji Bani merena. Mana teh rek ka si Mamang Im ayeuna? Nuhun teh. Si Mamang teh mun teu salama keur indit Im. Naon teh ujung indit? Tadi ku abi terus ditelepon aya si Mamang teh. Mana mah teu benang bejaannya. Bieu si Mamang teh ku urang dititah Im. Dititah ka desa ku urang dititah pelatihan. Mun teu salama pelatihan teh sapoe. Nah, teh gila tuh. Pan ngaranna ge pelatihan. Geus kieu nama maneh. Da pahala mah sarua Im. Geus eta urang jajanan lah urang lah. Nah, si Mamang teh gitu. Terus dijanjian teh. Padahal mah abi teh neraktir. Nya hayu atuh teh. Yuk. Tah, gitu atuh Im. Ieu ku urang kayak urang pernahkeun Im. Teh, pantes teh artos abi. Heeh, duit maneh tapi maneh tara biasa nyekel duit gede. Kewe pamulangana kurang dibere Im. Ngan omat yeuh Im. Mun maneh jajan ke tong loba teuing. Nah, teh jadi abi nu diatur. Sama teu beunang bejaan. Maneh moal bisa nyekel duit gede. Ar kitu mah teh tos we RT atuh nu ngawasi mobil Mang Haji Banina teh. Semuanya sok campelak ka urang teh. Geus ena mah kieu ah. Urang geus teu kuat ya hayang udud jeung kopi. Ya. Si Boim heubeuh-heubeuh teuing Geus 2 jam ieu nungguan. Nyaho kieu mah meuli heula rokok urang da. Kalau hal kieu ieu mah kudu dipayangan ieu mah. Bener si Boim gawean. Kamana teh si Boim di tetangan teu panggih-panggih. Anas Mamang teu meuli rokok jeung udud. Sakau hal kieu. Awas si Boim panggih. Budak-budak lu gelo deh. Ieu meni hese kunci. Saha jelema Kunci. Ieu rada mencurigakan kieu. Buah-buah ieu. Umur teu aman teh. Sampeukeun ieu. Tah, Im warung Im. Heuh. Geus aya maneh kieu. Maneh dagoan di dieu urang ka warungna. Ini sok atuh. Dagoanna sakedeuk. Kamarana warung teh sarepi kieu teh. Mang. Meuli. Mang. Ikan yang gerobokan wae. Pak RT ding. Naon Pak RT? Nya ari ka warung pasti rek meuli atuh. Cik, aya kupang mahalna teh. Jeung kopina saruntuy sakalian lah. Sa kopi hideung tah. Siap PT rokok nu mahal mah aya rokok naon PT? Tah eta bener. Tah PT. Ya kopina urang tinyu heula nya. Siap lah. Meni hese kieu. Benang sia. Benang naon kitu? Bangsat. Bangsat mah udah ka imah. Ka imah batur maneh. Batur naon? Bangsat. Alas ya. Duit ka mana euy? Alah bener eueuh sia. Geus we anu mah kieu pangnyeurieun kopina ayeuna.
Kurang ada gua itu tuh. Mau bener duit ke mana nya? Mual, murah di jalan. Mana teh rokok teh? Nih rokok tak ini. Teh, nah rokok nangan sabungkus. Kan tadi teh Abi masihkan 150. Terus kopinya mana deh? Kalau itu manjang mana heula Im? Kayak kopi namung si Mang Ade kadiekeun. Oh, nya atuh teh. Teh, benernya kok mah ngeuna Abi mah jemani si rokok kita kayak mau Idul Fitri lebaran teh. Rokok mahal mah tuh teh. Enak teh. Teh kopi teh. Ya, nuhun. Ari duit sahanya asli gitu duit ya teh. Rezeki anak soleh. Balik ke nudud ah. Teh, atuh iya we rokok mah depan nungguan itu melami. Sok wae. Sok beda itu. Biasa atuh. Teh, nah ditinggal teh juga nu baringung kitu kunaon teh? Kumaha nya aing bingung menjelaskeun aya. Ya Im, urang boga sulap Im. Bisi mandarik ningali heuh, sulap urang. Sulam? Heueuh. Kumaha kitu teh? Sia moal aya di TV ge mah sulap aing mah beul. Im, tinggali dengan urang. Kosong heuh. Kosong tah Im tah. Tah Im. Tinggali saku urang Im. Kosong heuh. Kali Im. Tah. Urang biasa nunda duit tilu ieu Im. Kosong heuh Im. Biasa orang mau dompet Im. Ayeuna mah henteu Im. Nah teh, sulap teh kosong sadayana. Naon maksudna abi mah teu ngartos. Heuh Im. Eta teh atina urang teu boga duit Im. Aduh. Kan tadi aya artos 50.000 teh ti abi. Heuh beuh Im leungit saduitna. Ujang mayar saya kumaha ieu? Si rokok kumaha sareng kopi atuh. Kumaha atuh? Orangnya bingung ting Im. Kumaha ieu aing mayarna Im? Im, mumpung si Mang Ade di ditu. Urang kabur ya. Kabur, dosa atuh teh ah. Moal naon sakali mah itu. Mana naon sekali mah? Moal. Ayo atuh yuk. Kira atuh teh. Made, abi kabur heula. Bebeja tuh boy. Teh kamarana rusuhan. Mojeng rek kabur sagala. Tong kitu teh dari penyaga didinya RT. Urusan lebih ka mana ari salah. Teh, dia juga ngajak kabur segala. Ngajak kabur Im aing mah. Duitna eueuh. Lain kitu mah ada itu. Duitna eueuh leungit urang teh. Mantak teh tong coba-coba ka urang mah teh. Da ari mayar mah sanggup. Geus buka baju danana. Made, ada imah acuk lagi bolong atuh. Tuh tinggali barolong tuh. Keun bae bolong dalin pakeun jang lap, jang kieu lap urang. Sakti boba. Digana Nah, rarese. Sok-sok gancang buka. Ini beneran ngamuk. buka teh. Aing kudu dibully dia. Iya Mang Ade. Mangga Mang Ade nya uih heula. Bisa ke tengah Made. Mangga.
baju teh dilaan, jadi jaminan ku tukang warung. Aing mah apa teh duit dengan sakit-sakituna. Ganek sih coblak wae. Teh kumaha atuh acuk itu. Cuman mending acuk teh pangisian si Nini. Ih, siapa nih mau coblak wae tadinya cepet. Aing atuh kumaha eta acuk abi. Aing sarua era itu. Enggak panggil keluarga atuh. Harga diri orang jadi aduh. Sama Si RT mah anger. harga jangan mumpung batur rek. Teh, aya teh artos abi kumaha tuh teh? Teh, teh acuk kumaha? Mana abi? itu tadi mau coblak we baju duit we. Artos jeung ical di RT mah. Heueuh da aing kayang urang atuh. Si aya mah beunang. Mah lebih bawa kemana mah sini lu aing mah Tak apa be urang, peduli teh. Mah manis tah. Kabenan teh ieu teh. Mamang menang cicing hayu ngilu. Hah? Si Mang Iwang deui im. Teh, eta si Iwan aya geuning kocona sapoe. Heeh, nah hanya jual balik deui si Bang teh. Ari teh jeung saha im euy? Teh, ieu kapolan teh. Teh, mana balogir kitu teh? Ayo dibawa ke mana mah dibawa di kieu da abi malain gay atuh. Cicing mana? Itu si kehead wanian kan nyebut gay. Mana warga mana? Ya gara-gara si Boim dah. Nah, RT nyalakeun abi, artos abi ku RT dicalkeun. Acuk dicana ku tukang warung. Mana gara-gara na ngajak ngopi ka urang asep teh. Para saya, ieu mamang laporan. Laporan naon, Mang? Jeung eta mana mah saha di? Teu apal aing. Cing, ieu teh untung mamang sigap teh. Mun eueuh mamang geus teh, ieu mah eleh kabongkaran teh. Mamang geus ngajalankeun tugas sebagai warga yang baik teh. Tapi bangsat teh, bangsat naon? Ah, cicing mana ngomong wae, cicing. Bener, Mang, mana halus, Mang. Mana warga urang nu paling sigap. Mang, menang bangsat, Mang. Sate, tua buah teh. Mang, ngajanten baud ka abi. Asal si RT, mamang cenah ka desa. Jadi we abi ngajajanan si RT, bari jeung artosna ge ical. Teh itu mana teh artosna gentosan ah. Mana teh tadi ngecemreng masalah duit jeung duit sia teh. Acuk di sini nih deui eta. Kengke ku aing gantian. Tinggal bangsat sia teh. Heup ah. Para saya, teh. Ieu mamang teh geus meunangkeun bangsa teh. Kieu we nama teh. Ku keukeuh bangsat. Diam. Urang teh budak diam. Teh, tadi nama teh anu rek ngajanjikeun ka mamang teh mere rokok jeung kopi. Nepi ka kieu hari teh datang-datang teh. Ah, kitu we teh di mamang. Ya, Mang. Pandang aja jelema teh minyak, we kapi karunjangan ke didinya. Oh, ieu teh ngerti jelema teh. Tapi kela, Wang. Ieu budak teh urang asa teu asing, Wang euy. Asa sok pernah ningali aing dari budak ieu. Nya tak asing nabi orang dieu. Ah, ngaku ah. Mana apa ka urang? Aing teh RT di dieu teh. Sia teh. Tapi heueuh aing nilai beungeut nama euy. Tah, teh jelas teh. Asa teu asing, Wang euy. Sahanya? Heueuh sahanya. Pasti mau asing nabi orang dieu. Cing atuh ide antel-antel. Naon teh? Lepaskeun heula atuh. Ah, wis kabur. Moal. Awas yang kabur. Moal. Sok. Mun bener Bapak RT, apa tuh budakna Bapak RW? Si Ojan. Si Ojan lem lain. Heeh. Nah ada si Ojan mati di dieu, da geus lila pasantren si Ojan mah. Pan kamari cikene karek balik. Ah, aing teu percaya mana si Ojan. Baheula mah si Ojan leutik jeung kieu we tuh. Ih, geuleuh aing ningalina ge. Kudu dibuktikeun. Cingan ningali. Urang baheula mah kieu wae, mah tak dipasantrenkeun. Anger aing teu percaya euy. Lamun maneh bener budak RW, cing saha ngaran RW na di dieu? RW Rusan ada Supatan. Ah, teh tong dipercaya sok aku wae maneh teh. Si Ojan, da baheula mah si Ojan teh leutik jang euy. Im, berarti si Ojan geus gede anu bener im. Heeh teh bener si Ojan teh baheula masa pantannya di RT teh nya. Heeh. Kenapa jadi jangkung gede? Udah sere teh. Heeh. Jangkung Setuang can ja. Nyo. Hehe. Teh, mamang epel ogi teh Kasep budak Ka mana maneh? Komen keteng teh. Bocor tadi teh. Lihat teh. Ayo sok. Muninya masih kena yang jadi RT. Tang nyaho pokona mah jelema itu bawa deui ka dieu. Usaha. Nyaku di dinya atuh. Oh gitu. Oh siap. Kela tuh sagedeung.
Im, buru bantuan dari mana? Ah mau teh ah, sok weh. Abi ada kuy ah tiris. Mana mah? Im ah. Ah itu teh. Gak mana-mana eta dibubuligir Im. Ah wa caritakeun ge wa panjang wa ah. Tamat. Hari itu si RT ke mana lompat ka ditu? Mau si RT teh bade nyusulan si Iwang. Naon? Mohon dia. Tanah RW disangki bangsat. Mang Iwang. Wah, itu naon wa? Oh iya rokok kopi yang mana Im? Asli wa ieu wa. Asli Im. Benar teh. Rezeki mah mana? Duit kami oge. Bisa gantinya. Wah, emang duit di mana, Wak? Im, tadi manggil duit di gang si RT. Tata rokok kopi jang maneh. Da urang mah geus tadi ngabaso, geus seubeuh. Im ah, balik. Nuhun, Wak. Benar si Uwa bager Mere rokok jeung kopi. Nah, tadi si Uwa teh manggil duit. Murag di gang deket imah si RT. Nah, eta mah artos abi. Wak. Wah, eta mah artos abi, Wak. Wak. Wak, eta mah artos abi. Nah, orang jadi ditinggalkeun ieu teh. Hah, paling laporkeun ka bapak urang. Are you ready? Kadaria urang ngariung amat ya.